Udah deh ya. Ip, sikat. Aku endah hidup teh. Ngopi. Bari niis hanapeun tangkal. Tapi dipikir-pikir mah waktu ngasih terus gaji gede, rumah halus, mobil loba, pemajikan gelis nih. Nah, anggar we sok nyokotan duit negara. Akhirnya mah anggar we rakyat we tinggal sangsara teh. Mantak bener cekolot baheula teh. Sanajan pinter ge itu di barengan jeung ilmu agama mah mantak cilaka. Kapung mah hidup teh kudu numpuk ke handap we. Buktina masih kene nu aya teu bisa sekolah. Itu bisa balang dahar. Biarlah, minggu dua-dua ini mah. Aduh, tinggalin deh udah, ha? Saha ieu we? Lumayan kene. Wah, lumayan sih gratis. Mantap. Nyaman, Tina. Nah, kopi teh beak mau kita ibu bocor mah. Udah, sapi ragu. Kan gelas teh anyar kene nganjuk ke Mang Dudung. Nah, lah, minggu lah. Ini udah deh, ah. Oke. Astagfirullah. Nah, jaket panek kira. Hei, aduh. Wah, begitu jelema saya di kopi. Ini ah. Mantap bisa. Oh ya mang, kopinya.
Dasar penakir butut. Aduh, nah iya kopi geus beak deui. Bener jama teh ngulinkeun ieu mah. Salah ini lah. Kumplit ini mah. Ti aya, dudes aya, penakir aya. Duh. Anjir beteng di euy. Coba aja lambah jauh. Kanoran kieu euy 3 kali unang kopi gratis. Di kopi saha ieu nya? Kiraku ya teh nyuguhan urang mah euy. Kitu naon lah. Terima kopi gratis. Mantap surantap hatur nuhun nya Mang. Mudah-mudahan masing kagentosan deui kan ulang kumpul kieu janten barokahnya. Hatur nuhun Oke, ya rokok saha Sarekeun kudu di bari-bari nih. Rokok saha man sama tuh aya maneh? Duka tuh Mang daya di dia. Nu urang eta teh. Coba kopi mana mah dibeakeun deui. Ya duka tuh Mang, kopi mah uing mah kur nyeungeut rokok wungkul. Pan mana nu aya di dieu lagi? Ih nyebet duka tuh Mang, uing mah kur nyeungeut rokok wungkul, kopi mah duka teuing aslina wani diriungkeun. Sah teu naon-naon gentian jik. Royam teuing. Uyup ge hantu. Daek mana dibangsatkeun. Ame jama sadarieu kabeh. Terus mah itu kebuka. Nah, ulah tuh Mang sing karunya ka uing, kasih mimi leungiteun. Juga teh ya. Jik bawa kopi nanti gitu. Ieu daguan tanya Mang. Ya, juk. Dasar tempat Bangkawara. Uyup ge hantu aing mah. Itu ngagantian. Mun awak leutik ku aing dilawan da. Menawe badag jaba bewokan. Pokona ge sararieu. Dijailan ku aing anjir. Urus. Lemah kopinya. Sok kuna. Ya, tongsok itu jadi jamat teh. Cik tempoh heula eta teh barang usaha, masuk main sikat wae.
Bal tuh, orang teh geus 3 kali aya we nyuan kopi. Ayo we bolak-balik. Sing demi nage emang lain ku uing mah teu nguyuh kali-kali acan. Terus kusaha atuh? Nya ku presiden mah. Nya duka tuh mah. Hei, kunaon teh pabon-bon kitu? Sing alakur aya jeung babaturan salebur teh. Aya masalah naon sok obrolkeun. Kan hade gorengna jelema mah ku basa. Bener teu? Sok aya nama obrolkeun aya masalah naon. Nya sugan we atuh urang teh bisa mantuan mere solusi. Sok maneh ngobrol ku urang. Jadi kieu mah. Banyak orang dituduh meyakeun kopi Mang Ali. Oh, kopi dulu dia. Nah, mari apa ya? Ya apa atuh? Apaan ku urang? Oh, jadi mana nunggu kopi teh? Nyaho. Nah, jadi maralong ka urang kitu we. Sip. Sikat. Sikat mah. Kopi ya. Ayo. Udah deh ya. Jadi beteng kieu minum kopi teh. Ah.